atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunia teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah nu mantak instruksi ti Gusti Allah wahai urang Arab cek Gusti Allah mak sampaikan wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun besi pakir kulantaran di dieu teh aya min aja imlakin besi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun besi pakir sarua bae membunuh ngaran atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan emang kurang gitu lah can mapan ya besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh cukup 2 emang kurang bayangkan coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya kan orang lah iya imah gecan boga ya motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mau besi susah lah ka dituna tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azlu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elatna min imlak besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum emang na urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun kepada kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun pakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakanna supaya ulah boga anak kabeh ngaranna ye nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha Al-Qur'an teh teu pati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji Eselon hiji sakian, eselon 2 kasih, eselon 3 sakian, eselon 7 sakian. Emang aya diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah, eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan hiji sakian, 2 sakian, 3 sakian. Eta keputusan. Tah, geus. Kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi tapi kurang percayaan kayak aduh aing mah geus beusi teu digaji dek terus bae digawe pokona beusi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan asal dipecat aing mah ke gaji aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa we tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya tah kuring barang neuleuh tadi ieu ayatna laqad ra'a min ayati rabbihil kubra Kanjeng Nabi berangkat
melalui buruk dipanggil ku Gusti Allah, ja urang ai hayang-hayangan moal bisa wari urang nyeun proposal ka Gusti hayang diberangkatkeun ulah ka Baitul Maqdis, ulah heulanan ieu mah ieu ka Madinah bae. 12 tahun kaburu modar. Jamaah Bang Haji Yasin anu dek berangkat jeung kula, Masya Allah nunggus paeh 5 teu bisa berangkat hese lamun lain panggilan Allah ieu ka dieu ieu ka dieu lain semata-mata nang urang panggilan Allah dek dieusian ceuli ku hikmat-hikmat, dek dieusian mata ku hikmat-hikmat, dek dieusian sungut ku cau-cau aya teka bagian. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, kanjeun ningali kana ayat-ayat kebesaran Gusti Allah. Kunaon eta? Ku beningna hati. Lain Kangjeng Nabi bae. Umatna di mana bening bisa ningali ka Gusti Allah ku mata hate, di akhirat bisa ningali ka Gusti Allah ku mata ieu. Lamun para aulia Allah geus deuleu ka Gusti Allah kana kebesaran Gusti Allah ku mata hate, lantaran beningna hate. Nala sakumaha Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi teh imimiti berangkat Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha. Dedeleuan Kangjeng Nabi sebagai ayat-ayat Gusti Allah anu luar biasa geus didardirkeun ku Imam Dardir. Di Bukhari geus nyata, di Muslim geus nyata. Uraian ulama ngajelaskeun uraian ucapan Kangjeng Nabi jelas. Ngan aya hiji beja geus peuting ieu mah ye nu sok dicaritakeun ku Sayyidina Ali. Wa qala Aliun radhiyallahu an karramallahu wajhah. Cek Sayyidina Ali, dakhaltu ala nabi ana wa Fatimatu simkuring lebet ka Kangjeng Nabi sareng garwa simkuring Siti Fatimah putri Kangjeng Rasul. Barang lebet ka Kangjeng Rasul, Masya Allah kapenda Kangjeng Rasul teh yabki bukaan sedidan keur nangis pohara nangisna pohara fakultu cek Sayyidina Ali fidaka abi wa ummi ya Rasulullah mayubkika naon anu nganangiskeun ka tua qala saur Kangjeng Nabi ya Ali Lailatan usriya bi, ketika peuting diisrokeun simkuring ra'aitu nisaa ummati yu'adzabna adzaban syadida. Simkuring ningali ternyata horenganan nu loba disiksa di neraka jahanam teh awewe umat kula. Na iyalah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kangjeng Nabi ditinggalikeun berbagai ayat-ayat Gusti, di antarana Kangjeng Nabi dideleukeun ka sorga, bahkan Kangjeng Nabi ngalengkah ka sorga. Ditinggalikeun ka neraka, bahkan Kangjeng Nabi aya cicing di tengah neraka. Ningalian saha ieu nu panglobana ahli neraka. Ya Allah ya Rabbi, korenganan sarwiti. Ambalayah di neraka awewe malulu Gusti. Allah nu cek rusia dena aing teh jadi awewe can puguh tekan neraka nya lagi. Awas ya, tas awewe lalaki ya, awewe heula. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha. Simkuring teh ningali awewe digantung rambutna di neraka. Ya geli di maguha ngagolak embun-embunanan nek teh cari kumaha cek Kangjeng Nabi wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha wal hamim yusabbu ala halqiha belah dia aya awewe deui digantung letahna sementara cai panas dikucurkeun kana lak-lakanana nek teu kumaha cerikna wa ra'aitu imra'atan
yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha ila nasyatiha. Aya awewe anu digantung di talian di bagudet, sukuna datang ka susunat, leungeuna datang ka embun-embunanana, wal malaikatu yadribuna rasaha, sementara malaikat neunggelan sirahna di maqami aminan nar, maka pentungan tina seuneu. Da kumaha teh ceurik da Ali? Wa ra'aitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar. Aya awewe deui aneh, ari beungeut na ieu beungeut babi, aya awakna awak himar. Dek kumaha teh carikna terakhir wa raaitu imratan ala suratil kalbi. Awewe rupana kos anjing bae. Kos anjing kumaha teh carikna Ali. Taqamat Fatimatu, Siti Fatimah nangtung, kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul, ma amaluna dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzabna bi'adzabin syadid, disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah. Saur Kangjeng Rasulullah, amal mu'allaqatu bisyariha fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal. Awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make seuneu, ieu otakna embun-embunana ngagolak seuneu, eta adalah umat simkuring. Awewe anu buukna rurundayan di hareupeun salaki, di hareupeun lalaki mana bae nu lain mahram. Pan kuari deuleu di ditu di hareup isuk-isuk jam 7 pan kolot ge kararieu wae neuleukeun. Itu mah buuk dah mantep tuh. Weh, mantep jasa itu mah putih deui. Urang mana itu? Wah, Lampung. Gede adat ieu mah ye. Ai itu ngarundai itu hideung Brebes. Coba bayangkeun ku Kangjeng Nabi geus kadeuleu wala qadra'a min ayati rabbana qadra'a min ayati rabbihil kubra. Masyaallah. Ari eta nu digantung lisana ya Rasulullah. Wa amal mu'allaqatu bilisaniha anapon cak Kangjeng Rasul awewe anu digantung lisana. Kemudian lak-lakana dicician ku cai panas. Fa innaha kanat tu'zi zaujaha. Eta mah awewe anu sok nganyerikeun lisana ka salakina. Asal salakina tas ngariung bae haju bae tas di mana? Peting-peting kalau loyogan malulu batur ge bali. Sapira mau berkat doang. Kokoprak beak 12. Moal dibejakeun aya jelemana di dieu. Coba eta awewe nu kos kitu cilaka 12. Asal boga duit diusapan salaki, asal teu boga duit balik ka ditu. Gedean kanjut bae. Ngojek ku ngojek na teu meunang duit bae. Mabur. Cek salaki heuk bae. Mun sugih aing nyandung ye sabenerna mah. Ngancamna kana nyandung. Ieu ge nu ngaharewas panitia masjid geus etilu ye. Kiai kawinkeun atuh, emang urang nu di imah galak. Ya Allah. Cilaka ye si gade. Ayata anu digantung susuna wa amal mu'allaqatu ala sadiha anapun awewe anu digantung susuna fa innaha kanat tu'zi farasa zaujiha. Eta mah di mana-mana salakina eueuh nyana siapeun didayung ku tatanggana. Mempersilahkeun kanu sejen bahkan masang tarif nyana. Masang tarif. Tukang ojek cukup 10.000 utang, supir angkot 15.000. Ya Allah, tukang kenteng 50.000. Kiai emang aya di Cilongok? Aya. Kula nyaho jasa nu pasang tarif itu nyaho. Emang Kiai pernah ditawaran aing?
Iya. Dulu bajasa di dia tah di Kebun Kalapa. Masya Allah pohara jasa itu. Pak Kapolsek sering ngider. Maksudnya neangan kan ge. Geus teu pareres ya. Lah ulah sok bos sombong atuh kan di deuleu di ditu yang subur ge kos kitu. Atuh silut pi ge pan kos kitu. Atuh meureun nu dariuk dieu ge asana atuh lah. Yang teu kanyawan we. Mudah-mudahan udah diuk dieu teh amin ya rabbal. Ngan hayang doang. Kakarak endek doang. Mudah-mudahan ulah jadi. Lamun kukula dibukakeun bukuna di Pemda lillahi ta'ala nya. Tahu kadar ieu cek Kangjeng Nabi, hei kafir-kafir kadar ieu. Seakan-akan nanya kapan eta kafir teh mah deuk naraon ieu kami kadinya teh dipanggil. Oh, nu mantak dipanggil teh atslu ma harrama rabbukum alaikum. Kaulah bakal nyebutan macakeun hukum-hukum anu diharamkeun ku pangeran aranjeun kabeh. Maneh teh ngomong nang di pangeran. Yo, aya hukum keputusan ti pangeran. Ieu nu bakal dicaritakeun ieu. Dengekeun. Aya sabaraha Ahmad? Aya 9 bakalna. 5 jelas. Nu 4 samar. 5 jelas, 4 samar. Dijieun di 2 ayat. Cik coba kumaha man? Cek Abu Jahal, kami hayang ngadengekeun instruksi ti pangeran. Ya, dengekeun nya. Mana? Nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a. Allah ngainstruksikeun ka aranjeun kabeh dengekeun ku ciling maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh. Nomor kahiji ulah osok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik. Oh, sugan teh naon mah sia menyinggung aing ulah aya ngamusyrik-musyrik. Kok bisa kos kitu sih man kunaon eta cek pangeran? Kieu cek pangeran deuk pangeran mah ka Allah bae ulah sok make Uza, Manat, Lata. Kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek yana. Gaib pangeran mah. Kami ge percaya aya pangeran teh. Ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu. Ieu teh pangeran tuturunan kapan? Ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae. Justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a, ulah musyrik. Nomor kedua wa bil walidaini ihsana, ai ahsinu bil walidaini ihsana. Nikmat nu panggedena iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua kanikmatan teh ayana urang diayakeunna urang hakikatna ku Gusti Allah tetapi melalui hikmah sabab meunang indung bapa urang. Bayangkeun ku otak urang coba cek Kangjeng Nabi. Urang ti eueuh aya menang hikmah bapak urang totoker tengah peuting nandean indung paparahuannya beres ti kelebu. Sorry sia nu mana nu ti kelebu. Tah beres ngandung. Kapan eta mah mawa maneh 8 bulan galibna bayangkeun ku eta. Naek kana puyeng, naek kana ceuli tarorek, naek kana irung, naek kana bibir teu ngeunah dahar, teu ngeunah nginum.
nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana neuleuh buah ngora cak nyana pasti ngeunah neuleuh cau ngora pasti cak nyana ngeunah neuleuh jambu ngora pasti cak nyana ngeunah neuleuh tai ngora pasti ngeunah masa nu ngora-ngora lah eta kan diicip-icip kunaon eta aya manehan kan di jero terus 3 bulan 4 bulan rada deres mulai rada ngeunah deui dahar deka mamada ge make diperhitungkeun moalah lantaran ieu keur hamil ieu keur ngandung pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung teh deuk kondangan deui itu ulah lah cak bapana emang kunaon gitu ulah ieu baja deukeut ieu ulah deukeut ge emang kunaon gitu besi ku kumaha meureun di jero anak lain emang kumaha teu bagus kadeuleuna kunaon gitu lantaran di dewe dihareup sakumaha jelema anu melendam dila di tukang bagus na nu jelas pan lain kitu nu jelas pan lain kitu deudeuh ka anak besi kaganggu deuk nginum ieu ulah lantaran besi mabok di jero deuk ngadahar ieu ulah besi mabok di jero deuk sare deuk naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung keneh geus diperhitungkeun ku indungna masyaallah mulai ku ari geus 9 bulan geus siap-siap deuk ngalahirkeun antara dua pae hirup jihad jana ya Allah ya Rabbi embung disesar lantaran aya lawang nu khusus nu mantak embung disesar lainna naon mahal 12 juta sedangkeun ieu kan kemampuanna ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu disesar bae zalim dokter nu mesti ulah disesar mah haram disesar sebab nyesar mah ngarusak alamun geus mesti terakhir kakara tuh masalah lawangna teu bisa teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas sebab waktu asupna mah leutik kuloun keluar jadi gede nah ieu lah melebihi kapasitas tapi kakawasaan Allah ja keluar bae keluar bae nu asup mimiti leutik keluar gede masalah masalah teh kos jadi pikiran ulah urusan kakawasaan Allah apa warinya ngabeten ngaheujeun borosot alhamdulillah anak aya langsung kunyana dipandian kumaha dukun dan sama disusuan teu meunang aya nyamuk teu meunang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung teh pikir ku otak coba aduh langsung nyusu langsung nyusu menang sababaraha peuting mah 2 nu nyusuna seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan teh mah Pak eta masyaallah nu pamalingan si euneun teh ya cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan orok na bae kumisan komo bapana budak bayangkeun indung masyaallah terus beuki gede beuki deudeuh beuki nyaah beuki gede kuari terus bae diisangan dipandian waduh eta indung ya Allah ya Rabb bapakna neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah bayangkeun indung bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi nah kuari geus mulai leng-oleng kokorondangan dan lain sebagainya tetep bae mana sing hade budak beusi kahau sing hade eta kan ku deudeuh-deudeuhna ka anak sing hade konsian emang kunaon ditu di tukang empang pan kayak ngajebur ka empang deui kajenting bapana ka empang asa ulah budak tolol teh indungna deui ngomong emang kunaon gitu mongan nah pasti aya nanaon ye pasti aya nanaon ye sekali dia coba ngomong dah budak ulah ka empang aya bapana kajeun kena kejebur nah emang kunaon gitu tilok balik berarti nyandung ya bebeja keur nyandung di mana aya lalaki bebeja nyandung atuh meureun mun bebeja teu diizinan sih di mana aya nginian ngomongna atuh lakos ditu nu tenang atuh mungsi ngomong sukus kitu bang tenang lo budak hese ngomong jeung nyandung mah teu kaharti kitu kurang aduh
lamun hayang nyaho jati diri urang nyandung coba ge hayang nyaho jati diri urang nu asli nyandung beres nyandung mulai guys tuh dulu setan datang nyaho aslina urang setan berarti padahal eta kiai tetap ku pamajikan di setan-setan tuh setan datang tuh eta nyaho aslina urang cangkilan kiai di setan-setan ku pamajikan atuh komo tukang karung mah bae juri geledegan aduh geus teu kuat pokona kanu jandung bagus di setan-setan di juri-juri kurang asli na urang kanyahoan ku ari oh berarti aing setan tah maleureun ngomong mah maleureun tilu bacem hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeusna ti isuk datang ka sore datang ka isuk ge moal putus nomor kadua nu susah nya nyaritakeun ka susah moal anggeus-anggeus nomor katilu nu gede hutang moal anggeus-anggeus moal aya anggeus-anggeus paeh bae eta geus nah hiji Allah tusiku bi syia nomor kedua bayangkeun lantaran indung ti mimiti ngandung ngalahirkeun ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong-onggong dan lain sebagainya tetap deudeuh da ka anak bae deuk ka mamana ge moal anak deuk ka mamana ge kela besi anak aro anak we anak maka instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsan kalawan hade nu nyaat ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridallah fi ridal walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapa ridho Allah ridho indung bapak ridho Allah moal ridho Allah fi ridhal walidain masyaallah dua nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah alla tusyriku bihi syai'a nomor kedua kaindung bapak teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus sirup-irup dikubur atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunya teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah nemantak instruksi ti Gusti Allah wahai urang Arab cek Gusti Allah mat sampaikeun wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun besi pakir kulantaran di dia teh aya min aja imlakin besi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun besi pakir sarua bae membunuh ngaran atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan emang benar gitu lah can mapan dia besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup dua saja masuk kabeh lain kabeh cukup dua emang kurang bayangkeun coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya kan orang lah iya imah gecan boga ya motor gan kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mah besi susah lah ka dituna tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azlu
ku agama besi pakir mesin besi pakir mah. Kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae. Aya nu ngabunuh geus kaluar, aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh, aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elatna min imlak besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum. Emang na urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum. Muhammad bejakeun kepada kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun pakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna ye nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian. Urang makan kurang percaya ka Gusti Allah, kurang keyakinan ka Gusti Allah. Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-Qur'an teh teu pati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian. Wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji. Eselon hiji sakian, eselon 2 kasia, eselon 3 sakian, eselon 7 sakian. Emang aya ge diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah, eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan hiji sakian, 2 sakian, 3 sakian. Eta keputusan. Tah, geus. Kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati, padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi, tapi kurang percayaan ka itu. Aduh aing mah ge beusi teu digaji dek terus bae digawe pokona beusi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan asana dipecat aing mah ke gaji eueuh. Aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu. Teu salat atuh biasa-biasa bae, tenang-tenang bae. Kalem-kalem bae. Teu puasa tenang-tenang bae. Tapi ku Allah dirizkian bae. Tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah. Nu mantak ipis jasa iman. Entek terus aya pendidikan tasawuf. Nu kudu supaya keyakinan ka Allah na mantep. Dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah. Engkena boga pol ka Gusti ini berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah. Mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah. Kuari aya diurus ku Allah. Rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir. Geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang. Andai kata ku kumpulan sadunya dek menangkeun nu lain urang moal bisa, nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa, nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa, nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae. Tah supaya keyakinan kos kitu abe mantep ibadah ka Gusti Allah. Iyalah tasawuf ngaranna. Mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah. Geus aing mah dagang moal, tani moal. Geus deuk ka Allah bae. Aya, teu masalah. Ai sesuai mah jeung kelas teu masalah. Ngan ai teu sesuai jeung kelas ulah. Cek pamajikanana ka. Pan teu ka warung, lah ka Allah bae pasrah. Ngojek atuh ka. Ngojek ge sarua teu kurang pasrah ka Allah. Pasrah we ka Allah. Capoe dua poe. Kak, ieu urang teu dahar-dahar geus kumaha Allah bae. Kieu bae tuh ka aya geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang. Mangkudan atuh aing butuh pan ka sia. Tuh aing dibutuhkeun cek nyana. Aya di paraban teu. Eta aya paraban urusan Allah. Aya butuh urusan aing. Aing puyeng cek nyana ieu kakak. Kita kudu ngaji, dek nasawuf, dek norekat kudu ngaji, lamun teu ngaji cilaka. Aya
pendidikan khusus supaya mantep keyakinan. Nah, urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam. Ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul aulia ngan memehna nyana zuhud geus jadi raja zuhud. Kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi. Waalaikumsalam. Ai maneh datang ka mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi. Cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh. Coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kulama sakitu cek Ma'rufil Qurhi anjing kula ge kos kitu ambo cak Abu Yazid anjing kos itu di negara kulama aya bae di dahar eueuh bae nya sabar paling ngelel tah anjing kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cak kana kos ya berarti can kuat maneh tah. Jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Ma'rufil Qurhi eleh luhur dina zuhudna ku Ma'rufil Qurhi lantaran cek Ma'rufil Qurhi aya zuhud nu asli mah kos itu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bikeun ulah datang ka diendekeun di iman eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami wah taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Ma'rufil Qurhi mah misah Junaidil Babaghi Sisri Sikti ngahiji didinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia masyaallah. Aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung bae 2 poe 3 poe geus mulai rada kaluar kesang tis 4 poe geus leuleus geus kicep 5 poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena jak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah ta eta siapa ibadah zuhud hayang aya nu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu teu geus hayang nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku makhluk hayang dibere langsung bae ku Gusti cek ya mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk mah enggak saya kadalapan teh can aya keneh kan telat amat cenah kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk mah dengan ka Gusti mah pandap nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asalna sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilhamna ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh luhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasak berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal numere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanah enggak cek itu kuatnya saya kulantaran tulisan ada di kota ya oh nyana ngoranda ke kota ngoranda
datang oge ka kota sejuk di kota teh bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas gegeran diinum di dahar itu seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ieu make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resepna mah hayang langsung ti Gusti gedebug kitu tah mun roti-roti bug ka handap emang pikiran urang ge kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah di mana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah wa kazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren tangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah wa ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali nikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Buya Yazid Al-Bistami Syekh Marupil Qurhi jadi ngaguru deui tah teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi ieu kekilitrikan mah kekilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang mah naleungkeun ye sia geus di bibir aing dah kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak eta mah percis teh mah kos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik urang motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula. Mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae jadi kumaha. Kajeun teuing nya di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah, mun selain kuliah de kuliah lah pokona geus. Di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa. Lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah. Jang praktek lah kudu di pondok pesantren. Jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok ya bisa yana guru kaditu kaki Marupil Qurhi barang datang cek Syekh Marupil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing naon encen ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh sakit luhur abad sih parah urusan ada jeung Gusti Allah amoh murigak bulunya lagi murigak bulu tapi tetep can percaya cekena mainnya Allah ngobrol jeung nyana orang lah menceritakan kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa gitu can percaya coba aing dek mempercayakeun kos supaya aing yakin nyana di luar gegerentesan eta kos gitu tah cek sama dogeun teu percaya ka aing murid berangkat ayo ndek ka mana ngayakinkeun sia teu yakin ka aing kan pan kanyahoan wah beuki sieun bae ayo ndek ka mana ayo tuturkeun sok loba omong ulah mata tanya ayo aing boga babaturan datang ka ieu mah babaturan sono biasa adu tangkep lah atuh kadatanganku Ki Marupil Qurhi pohar jasa cari terus dibagiakeun cai kopi dan lain sebagainya ke ulah ka mana dahar akhirnya bener sate dahar lah di luar
nu boga imah sama Rupil Kuri jeung murid anyar Zuhud Bantat teh dah cek sama Rupil Kuri dah ka muridna kan lamun can izin ti guru moal dahar begitu sama Rupil Kuri ngadahar sate hiji ngahanem lagi didelegan kuduaan pan teu di daharnya ngan hiji doang dikuyah-kuyah ku sama Rupil Kuri endah dikalo aku ke sekolah pada pamit baik sok dahar-dahar belum pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ya kajian kumaha ge sebab Syekh Marupil Kurhi mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate Waalaikumsalam ieu sate kan geus dibayar masalah sakian teh mena nang ti mana menang meuli nu bener ya bener dang meuli nu bener ya urang mah lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan deuk dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula kadatangan guru kula Syekh Marupil Kuri kemudian dahar aju eta satena kunyana diicip-icip ngaji dibalangkeun teu mungkin lamun ieu teu bermasalah masyaallah hampura cenah kula can tukang sate emang kurang gitu embe paeh ku kula di sate cak anu Bantat Zuhud teh nyahoan kitu cenah tah guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan pan urang mah eta mun lamun urang mah terus bae teh ya urang ada bangke kan tuh atuh pan ieu bangsa beungeut-beungeut ku sate teh jaraha pan atuh teh jaraha urang biasa bae deuk bangket deuk naon pokona mah 15 tusuk aduh atuh mamang teh kunaon kitu ka tukang sate teh hampura geus pokona jadi kulah yang gede untung aya embe paeh anyar kanyahoan lah geus bisa teh bae guguran datang ka Syekh Marupil Waalaikumsalam deuk nyaritakeun embe paehnya pan geus cahudi bae tah cak muridna teh cak muridna mama geus kula yakin ka mama yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha aya atuh atuh mah ngobrol terus ya Allah yang cenah aing kos kitulah kutubul aulia lumantan geus hese jaritakeun ada nyana komunikasi terus bae jeung Allah menginum sangat dibejaan ku Allah dahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya mentak sok aya ngahuleng bedek dahar ge kieu bae engke beusi di lembur urang anu ngahuleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jasa nu bodoh masa deuk dijadikeun wali bodoh mantak mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren teu bisa tuh basantren cenah basantren modern teu bisa basantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ngaramekeun negara urusan politik bae jurusan-jurusanana urusan agama ngan endeup ngajurus ka derajatna salafi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung asad dan bedana sarua tah mah ngan beda ngaran dong sanawiyah eta doang beda da sakit sarua jang derajat lah tetep ngantren ieu beusi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya masantrenna di mana heula sabaraha taun masantrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyahum apa
wala taqrabul fawahisha ulah sok gadeukeutan bangsa fawahis kabair zina deket bae ulah komo zina nginayahan kana cacak deket ulah teu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti bae sieun pan aya nu kieu ye jelema teh anu kieu aya anu wani nonton orkes teata lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mambu aya nu kos kitu aya nu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkan diri ka neraka tah jelas ieu mah dideuleuh geus kae anu wau teh we anu wau teh oh aya moal emang bener loba wau ih lamun aing nadi ditu mah di Pandeglang wau aing daek nonton orkes aya di dieu mah mun aing dikiki di ustad-ustad ku batur ih ieu ustad aing teh kiai mah aku nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah tak eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia tuh gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung mulus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang tenang sorangan bae di kamar blontak kiai tolol jadi aing mazharo mah bener bisa dijaga wa ma baton anu henteu gitu edi di loba jelema mah mun ka HP ge haram ya haram eueuh jelema bae eta loba teh kiai nu kos kitu loba teh kiai loba aya bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tah mah teh heula ieu mah kiai aya di loba jelema yang murid embung tapi sorangan boh tak eta henteu wa mabaton mazhar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah bakos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah neulekeun teu eureun neulekeun godim Allah mah sugan aya nundutan la takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan acan urang di bos mah bisa bah bos keur nundutannya jelap bae tuh guru keur deuleukeun nya ayo ngarokok bae ngaji los masalah teu kadeuleuh cenah teh teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos eta mah henteu ikhlas kalima wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek ngabunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekel bunuh kumaha kahayangnya na bae ngaganggu ka nyana bodoh nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ieu nu liba nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek ngabunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali hak mangga model kumaha ngabunuh deui qawad diarana atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh mana deui rajul muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson aya ge puluh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmah hendak ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal wari zina jeung nu sejen ta eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah tah manukos kitu ya na inul limadzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nu geus dicaritakeun wasakum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusyriku bihi syai'a
nomor kedua wabil walidaini ihsana, nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq, nomor keempat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, nomor kelima wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Nah iyalah nu kudu diperhatikan bener-bener lantaran iya nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum kufar. La'allakum taqilun, coba berpikir. Nu 5 jelas, nu 4 ieu mah nu make perjalanan khofi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam. الله 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 لا إله جبريل ميكائيل إسرافيل عيد منكر ونكير كبعتد جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل منكر ونكير الله 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 لا إله kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail 9 Nabi Ishaq 10 Nabi Yaqub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 22 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat Nabi dugi kapoe moal ayat Nabi dugi kapoe Allah 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 la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Kibatid
Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha kahiji Nabi Adam, kadua Nabi Idris, katilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Hud, kalima Nabi Saleh, kagenep Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail, sembilan Nabi Ishaq, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 22 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayadai Nabi dugi kapoe, moal ayadai Nabi dugi kapoe, Allahu